iraha satos tepang satos kenang luka di mana iraha orang patepang satos tepang satos iraha orang patepangnya waktu semanggung sesarengan lupa pada dengan icikimu puncak cipayung layung mayung anteng kakang rong didito didit waktu semanggung sesarengan pada icikimu puncak cipayung layung mayung anteng kakang rong didito di Cipayung waktu semanggung hadungan ka ibu-ibu ka para bapak panitia alhamdulillah wilujeng enji ka Kruti Putri Ayu satos tepang satos tebang
Asa tos tepang manawi urang. Deuh, ieu anu gaduh proyeknya keder wae. Alhamdulillah sugri Kanca Mitra Sadaya upami disebatan maita duh moal kasebat satengah dinteneun tikru
lupa sebentar di waktu tidur. Dari mana yang mas mau kemana? Kupu-kupu si merana. Tahun mana yo mas ya bulan mana kita ketemu bersama ya dah bersama-sama. Jeruk manis yo mas dipandang manis, manis sekali kulit bijinya. Dilihat manis yo mas dipandang manis, manis sekali hati budinya. Jambu alas yo mas jambu kuning wis lawas ketemu manis. Jambu alas yo mas paling menang wis lawasku loki danang. Aduh kula kedanang Surabaya wong ayu berupa-rupa. Sapu tangan jatuh di lumpur, suruh rupa ya tak dapat lupa, lupa sebentar di waktu tidur. C Soloyong. Iya, ibu bapak hajat ayah wilujeng enjing kasadayana keluarga jembar calon pengantin istri. Cinta kuring kamanehna anggang kahalang sagara, moal tutur ka ibunan, moal kedak ka anginan, cintangan ukur salira.
kuring cinta moal rek aya gentosna asih urang salamina. Payun pahajat ibu hajat diaturan anak kanggo ibu-ibu di dapur oke mangga nyangakeun. Kawas nu baheula kasalira kuring cinta moal rek aya gentosna asih urang salamina. Aduh ya hate emut bae kasalira dawale kabayang-bayang sahilapna satu lebar direncana beri ukur ngaimpina ditutup tanpa harapan nyerang jalan kebahagiaan kalah dikumaha adat urang anu beda. Satu lebar direndengan beri ukur ngaimpinan ditutup kembang harapan nyerang jalan kebahagiaan kalah dikumaha adat urang anu beda. Soloyo kanggo keluarga Jembar mangga ngahaturkeun. Maseuhan damis remaina citangis sumagruk hate ngalengis seseiteun sok sieun kawas nu enggeus mitina ngati barang panggih saukur mawa kasedih ku harianeun anjeun dipisan di neungeun
sanajan hati letik matemikeun nu akhirna kabunga ganti ku bingung duh gering nang tunggalang layu pilalayan buah hati kiwari geus teu malire ngan saukur kakuring memelihat teh oreng anjeun buktina mi dua hate pilalayan kiwari sewangan sugan teh anjeun teh sejak meman ayeuna mangan saukur paninengan Bu Hajat sora akapayun aturan oge kanggo para sepuh sadayana nyangakeun tresna mekar Bu Hajat pahajat di dago bakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung ricitna manuk jeung seor nangin melit asih ngahariri tah eta Bu Hajat oyak nadahan musikeun rema panangan uluh hiji dua tilu dah atur nuhun ibu alhamdulillah tos ditepang Ibu Hajat dago pakar geus nganteur ka pangantenan dago pakar anteng nyantelna ingetan eta tukang gedang wali sawer ibu ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ngarekahan ceuk beja cenah ceuk beja ameh beunta peureum wae tukang gedangna atur nuhun Bu Hajat kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin kuasa nepikeun sora pangbejakeun kaguhan nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat umbara ari pahajatna aya sora kapayun cenah pahajat aturan wilujeng sumbing kanggo para tamu lemana bagian aturan wilujeng ngarawu ka sadayana es lilin mah Pak Hajat
sadulu abdi isin pahajan samarta duga sok inggis mah aduh tengah jadi esril mah cecek buatan bahan Esli buatan Bandung panjang keningan kaci paganti Saloyo api isi tujuan duh banan bingung sok inggis mah aduh tengah jadi itu saha dunungan nunung tunmu Sanun muni digantelan gedengan kusapu tangan itu saha dunungan nukin di tening si horeng mah aduh gening junjunan masakan ake wong pada kedana pelayan balik lalen ke sapana ning sekabe langgana lewat balik jalan-jalan mingguan mumpung bae tos kajian kaulan warung pojok go ampiran hitung-hitung kekenalan aduh dendengin mie rebusnya ampun teh sega gorengnya daging nasi gede-gede aduh kopinya tobat bukit aduh manis persis kayak pelayan pura-pura matang lirik ning duun padahal ati ketarik langawur minum kopi muncrat nyembur tobat keselak ning cungur masih kena di sarangan kuya si entertainment sarang be asal sistem kutip pirang urang dua anak tuang cintuk ngaredog lencang digejrot na coet batu aduh regengkang nyepengan mutu ampun teh lu atlet
lata lata manilada, lata lata manilada, lata lata manilada, lata lata manilada. Kanggo keluarga Jembar, Bapak Hajat, Ibu Hajat. Ayak mamanis harus kamu
pasti aya daling ding sungkeman wawangi aya hariring kalindeng saati mana riu kadede pasir pai paga mekar ku pangrung-rung likar kaendahan kajening lagu katering kalbu gumulung jiwa jatine sumpah narawangan narembongan paetengan ayana dina citaan tetep deden moal burung di pisono hati kuring moal benang di bobodo daun hiris saksina nu ngemploke duh panutan diantosan di bareto daun hiris kembangna umyang karone kaendahan ayana di sisi empang panutan imut basa kuringan tengyawa duh waktu mitina hati jadi honcewa ngabibita daun hiris sisi gawir aduh ampun takdir tebenang dipuji berapa ting apa hajat tu bagar panganten pamegatos sumpi duh sulaya panutan tambela alhamdulillahirabbil alamin. C Soloyong iya
Ibu bapak hajat ayah wilujeng enjing kasadayana keluarga Jembar salam panganten istri. Cinta kuring kamanehna anggang kahalang sagara moal tutur ka ibunan moal kedak ka anginan cintangan ukur salira cinta kuring nu ayeuna masih kawas anu baheula kasalira kuring cinta moal rek aya gentosna asih urang salamina aduh angkat ya hati emut bae kasalira tewali kabayang-bayang duh sesahilapna payun Pak Hajat Ibu Hajat diaturan anak kanggo ibu-ibu di dapur oke mangga nyangakeun kawas nu baheula kasalira kuring cinta moal rek aya gentosna asih urang salamina aduh angkat ya hati emut bae kasalira tewali kabayang-bayang sahilapna sakuleta direncana beri ukur na impian itu kutambah harapan gerang jalan kebahagiaan kala di kumaha adat urang anu beda sakuleta direndengan beri ukur na impianna itu katambah harapan gerang jalan kebahagiaan kala di kumaha adat urang anu beda Soloyo kanggo keluarga Jembar mangga ngahaturkeun
masehan damis remaina citangis sumagruk hate ngalengis seseiten sok sieun kawas nu enggeus mitina ngati barang panggih saukur mawa kasedih ku harianeun anjeun dipisan dinengan sanajan hate leutik mah teu mikeun nu akhirna kabunga ganti ku bingung duh gering nang tunggalang layu pilalayan buah hate kiwari geus teu malire ngan saukur kakuring memeuli hate Oreng anjeun buktina mi dua hate pilalayan kiwari sewangan sugan teh anjeun teh sejak mieman ayeuna mangan saukur paninengan hajat sora akapayun aturan oge kanggo para sepuh sadayana nyangakeun tresna mekar puhajat pahajat di dago bakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung ricitna manuk jeung seorna angin melit asih ngahariri tah eta buhajat oyak nadahan musikeun rema panangan uluh hiji dua tilu dah atur nuhun ibu alhamdulillah tos ditepang ibu hajat dago pakar geus nganteur ka pangantenan dago pakar anteng nyantena ingetan eta tukang gedang wali sawer ibu ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ngarekahan ceuk beja cenah ceuk beja ameh beunta peureum wae tukang gedangna atur nuhun Bu Hajat kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin kuasa nepikeun sora pangbejakeun kaguhan nu basa eta jeung manehna guring bagja hirup di tempat
Wilujeng Sumbing kanggo para tamu lemana bagian aturan Wilujeng ngarawu kasadaya. Hajatan dibantun mah geningan kasuka jadi ampun teuing sadulu abdi isin pahajat samarta duga sok inggis mah aduh teu ngajadi. Esrilin mah cecep buatan Bandung. Esrilin buatan Bandung panjang. Dicadak mah geningan kaci paganti. Saloyo. Abdi isin junjunan duh banan bingung sok aduh tengah jadi itu saha dunungan nunung tun muni digantelan geningan kusapu tangan itu saha dunungan nukindi teuni si horeng mah aduh gening junjunan. Masakan ake wong pada kedanan pelayan balik balik ke sapana ning sekabe langganan lewat balik jalan-jalan mingguan mumpung bae tos kajian kaulan warung pojok go ampiran hitung-hitung kekenalan. Aduh dendengin mie rebusnya Ampun teuing sejak gorengnya dagingnya sing gede-gede. Aduh kopinya tobat bukete, aduh manis persis kayak pelayan pura-pura matang lirik ning duwur padahal ati ketarik lan ngawur minum kopi muncrat nyembur tobat keselak ning cumur.
ayah tetep dedek moal burung di pisono hati kuring moal benang di bobodo daun hiris saksina nu ngemplok hejo duh panutan diantosan di bareto daun hiris kembangna yang karone kaendahan ayana di sisi empang panutan imut basa kuringan tengnya awang duh waktu mitina hati jadi honcewa ngabibita daun hiris sisi gawir aduh ampun takdir sebenang dipuji berapa tinggal hajat tu bagar panganten pamegatos sumpi duh sulaya panutan tambela alhamdulillahirabbil alamin. Hubungan
Anggang kahalang sagara moal luntur kaibunan moal gedak kaanginan cintangan ukur salira cinta kuri nu ayeuna masih kawas anu baheula salira kuring cinta moal rek aya gentosna asih urang salamina aduh angkat ieu abdi emut wae kasalira teu weleh kabayang-bayang aduh sesah hilapna sakolepan rerendengan bari ukur na impenan pinuh ku kembang harapan nyorang jalan abacaan dalah dan kurang anu beda cinta kuring kamanehna anggang kahalang sakara moal luntur kaibunan moal gedak kaanginan cintangan ukur salira cinta kuring nu ayeuna masih kawas anu baheula kasalira abdi cinta moarek aya gentosna asih urang salamina aduh kakak ieu neng emut bae kasalira teu weleh kabayang-bayang aduh sesah hilapna sakolepan rerendengan bari ukur na impenan pinuh ku kembang harapan nyorang jalan abacaan dalah dikumaha adat urang anu beda dalah dikumaha adat urang anu beda Di mana Lalang? Duka di mana? Duh iraha leres
Irah kurang patepangnya haduran ka ibu-ibu ka para bapak panitia alhamdulillah wilujeng enji ka kru ti Putri Ayu satus tebang satus kenang duka irah diraha
coy asa tos tepang manawi orang deh iya anu gaduh proyeknya keder wae. Alhamdulillah sugri Kanca Mitra Sadaya upami disebatan maita duh moal kasebat satengah dinteneun tikru dilihat manis yo mas dipandang manis manis sekali hati budinya jambu alas yo mas jambu kuning wis ketemu manis jambu alas yo mas palimanan wis lawasku loki danan aduh kuloki danan Surabaya wong ayu berupa-rupa sapu tangan jatuh di lumpur suruh lupa ya doh tak dapat lupa lupa sebentar di waktu tidur dari mana ya mas mau kemana kupu-kupu si
manis sekali kulit bijinya, dilihat manis yo mas dipandang